aya nu kasep aya nu henteu keun wae inna syayakum rasyata tuh sayana anjeun teh beda-beda bener hanto heueuy mu sarua kabeh saku kabayang teu lamun ngaran kabeh Udin lamun onangan riweuh Din pamikeunkeun ieu onangan ka si Udin dihiburan teh ku si Udin sok tepikeun ka ojek si Udin kumaha itu si Udin nu mana ieu waktu sekali segala lebih kehormatan disangakeun. Mari biasa kayak siapa nggak ya begitu kieu nya hah ma ya baik ya ulah hah geus ulah alhamdulillah sakedeung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Kunaon nah sekali oke Allahu Akbar emangna kunaon tah kaciri matak oke tong boroning nu jauh nu deket oke paniatanana geus beda bener teu aya nu aki celak saeutik sabab naon pajarkeun teh heueuh cenah rek ngayakeun pa ngajian pangeling-eling lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon mangga tah kitu cai we tong nuhun nya nuhun lain kuna naon ayeuna aya pernah wing kieu heug dibere sagarupa dari moal moal kahakan cai nya heueuh da moal kahakan we aku rek dahar camui-camui di pan aneh ai cai mah pan alhamdulillah keun anu lain-lain mah bungkus Allahu Akbar. Tadi cicing heula ocehnya ulah ngalamun geura ngadenge sadaqallahul azim mung kacerit naon
kapan heueuh ari ayat panani sok biasana sok di ieu sok ditungtungan ku sadakallah lalu ieu mah urang menengang biasana bae hari ieu kalau ngajerit kumaha berarti ngalamun tah keun bae cing pemikiran naon ayeuna mah pikiran we lamun cekasan Nabi imitina ya manya da urang teh ka dieu teh alhamdulillahnya bi qudratillah bi iradatillah bi fadlillah bi rahmatillah bi idznillah urang tentu meureunan lain kahayang sorangan teuing di teh ngan peda aya oge anu nafsuna ditambahan nya datang ka dieu teh urang mah tama sabal we di imah hayang ningali si Ohang bener teh aya teh aya nu kitu teh aya tah nu ngomong kitu geus da aya si Ohang ge balik we bener nah ayeuna mah tambahan deui matak oge setiap langkah biasana kolot mah jejang atuh neng atuh atau nyi atuh bismillahan heula tuh nya luruskeun niat bismillah rek hujan rek naon oge cekasana pokona mah bismillahan heula dibarengan ku rasa cinta uing ke jauh-jauh ti Majalengka ka dieu teh rek neangan doa kawina teuing doa we duit we eueuh tidak aing mah jadi lieur tah aing mah ge cai deui neangan doa waktu ngadoa nah jangan doa supaya loba dulur astagfirullah dulur lah kendal dah bener teh seri cik aing oge da kitu katungkul kudunya teh kabeh nangan duit nu mana nu beureum nu mana deui nu biru hejo nu kencring sagarupa nyeurnya duit tah uing oge sarua hayu uing ngajak nangan keun bae sok nangan duit bener bareng kabeh urang nengan sabab urang balik engke ka alam engke urang kudu boga bener tapi duit nu mana duit sabaraha hurufna D U I T D na doa na usaha tapi doa jeung usaha lamun teu dibarengan ite lain pan i nama geus anu usaha ikhtiar nama doa jeung usaha moal bener lamun urang teu dibarengan ku iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Beres? Lainnya keprokan lain kejapati nyasok kepikiran loba jelema loba duit jadi barengan ku iman jeung takwa hancur bener teh itu hancur mah ngan panyakitan sok aku mah arek ngapoe doha onon gawe balik tapi balik teh mawa duit wah tapi kok iman digedean tapi
tiap menang duit bisul jadi bener tak kabayang lamun eta ngapoe jadi hiji we bisul sabulan sakumaha eta amit-amit mending keneh beungeut mah ya kade ieu mah jadi urang teh poe ieu teh ngumpul teh bener-bener urang lakonan ku bismillah lengkah ku bismillah tekadkeun yen urang rek niar ilmu nya namanya nyar ilmu ningalikeun si Ohang ulah ningali si Ohang nah tapi erek ningali si Ohang sing jadi ilmu ningali si Ohang nya sok pikiran jadi ilmu ieu sabab naon si Ohang nu sakieu goreng patutna dilalajonan bener teh keur naon atuh ka dieu nya berarti aya naon tah aya rasa cinta CINTA bener teh lain cinta teh lain bogoh wae kasih Ohang teh asa teu mungkin atuh nya gitu sabab tadi ke jeung palurah tadi sateh namina teh Pak Abud nya Pak Abud naon atuh kuna Dede Abud udah kene nya saluran dia ganteng we bener alhamdulillah tadi we nanyakeun cinta Pak Lurah ari ka dieu teh di dieu aya keneh nu hayangeun ka si Ohang teh kitu naon hayang nambeuh lain hayang naon alhamdulillah abi teh cenah cek bieu Kang Ohang tong sieun loba jelema di dieu teh nepi ka murudul nu bener pan tadi mah kosong cinta gitu nyaan tadi cek Ustad Farhan Kang Ohang sing teu ngiji syukur jamin cinta buarek demo kaing sieun protes heueuh kitu sieun teh datang ka dieu tadi teh niat tadi nganukur hayang ningali si Ohang geus teh oh kitu si Ohang teh dadah kabayang loba di dieu oh hampura oh pantesan aing teh tenang tunggu teh karunya sebelah baik ieu nang tung punten ya ka ieu para sepuh dia tadi karasan sepuh nggoling Pak Ustad atau Mang dah disebut Mang Odin nya mohon Ceng Odin udah lupa kade aya aangnya kaya teh da urang Sunda mah loba rupa aya aang aya aka Odin aduh pada geus kolot aya disebut aa alhamdulillah tapi nuhun ka sasepuh kayak tadi sasepuh di MUI Pak Ustad Dadan nya laras mohon Pak Ustad Dadan alhamdulillah oke nuhun ka anu teu plus nya di apa teu plus da tiba ada teh baheula mimin we nu ngampihan alhamdulillah mun paji ya siapa teh wadi dieu kurang era juga teh kitu-kitu ke kolot na teh kumaha dia hormat pisan ka kolot teh si eta nya heueuh dawuh pinantu ayeuna mah geus jana hiji mah anger bapak teh astagfirullahaladzim wuyuhan aing mah lain ka pantesan gitu berenang eta teh hiji pola nyiptakeun awewe nu kieu teh sabab pas borojol budak teh keur ngurus budak teh sirian we budak diajak siri bidanin aya nu bidan aya nu naon di dieu loba pisan ieu oh nya heueuh aing nyaho atuh kitu we punten
aing. Nah da kita ngobrol naon akhirnya kelar di nararaga peringatan hari besar Islam memperingati Maulid Nabi bersama Irmaba Irangatan Ikatan Remaja dan Masyarakat Badega. Oh itu kampung Badega teh ieu nya. Alhamdulillah. Lain biasanya mun ngadenge Badega nya Badega teh pengawal pasti jawara nya bener tuh pembantu tengan sok jararaku biasanya Badega manya bener. Oh alhamdulillah tadi jeung lurah mantan siapa bapak sah ah oh pantesan tuh cek urang oge di dia mah terkenal bener sok dina dangdut dina cebongan ye alhamdulillah tuh cacak kata urut cacak tentara mantan tapi bener resep kena sagarupana suka terentang tara ya Allah nuhun Pak Yeye ah tadi tos ngobrol alhamdulillah ye jadi alhamdulillah urang teh poe ieu teh cenah bisi cenah urang ieu teh cenah ngumpul kieu teh cenah ieu mah tamating sabel entong kitu urang mah urang teh meureunnan paling henteu urang silih elingan nya silih elingan dina peuting ieu da sabana mah lain uing sabana nu ngaji mah da uing mah lain ngajinya kada ieu da apa si orang mah naon bodornya artis artis tuh ditamahan di hana itu mah cuk saha nying cenah ulah kitu bro aduh geukeun bae nah padul itu salahkeun mah eta we panitia adi lanceuk cilih tuding tadi ge oh adi lanceuk eta kan dia panitia konatan tong pada macet urang mah geus tong dihareupeun aing pajarkeun heuh cek urang mah teh tinggal dusan ke bawa balik gitu riweuh jadi aku nyata lieur gitu alhamdulillah urang sarua poe ieu keun urang sesirian oge nya nganu jelas tadi urang luruskeun ku basmalah sangkan urang sadaya henteu ngalaman rugi dina waktu ngamangpaatkeun waktu nu tadi teh geuning wal asrinya demi wanci demi mangsa demi masa demi waktunya bahasa Sunda aya baheula kawi anu ngaguar tentang ieu teh demi wanci satemena jalma aya dina rugi teu ya cek aing kana duit deui moal balik anjing moal balik dekeun bae teh naon penting masuk sambungkeun nya jeung nu tadi bismillahirrahmanirrahim nah aing teh darek indit ka pasamuan rek silaturahmi atuh geus ngumpul kieu mah nu tadina tara ngumpulnya ngamangpaatkeun waktu ya ayeuna nu tadina tara panggih atuh nyaho bau nah ayeuna mah oh si ieu nu bau ieu teh gitu jadi apa jeung dulur teh geuningan sakieu lobana
bener orang manfaatkan waktu nu jadi ilmu nama bawa lain si ohang ninggalikan selang nu jadi ilmu nama bawa iya teh ngobrol anu jeung anu teh maneh di mana ayeuna gitu kan tadi ieu kok ayeuna mah tiraku teh ngobrolnya ulah ngobrol ayeuna mah kieu maneh gawe di mana di Jakarta udah di Jakarta karena naon karena somai atau karena sayuran oh bener mana sayuran urang karena somai atuh salamun kitu mah ya urang mah teu payu wae kumaha carana tuh jadi ilmu we tuluy sharing tuluy ga naon minta nomor telepon minta nomor WA akhirna mah pan tuluy urang teh jadi silaturahmi jadi ngemang lain jadi ilmu kitu ilmu teh alhamdulillah gitu atuh can teu boga jodoh murenya acan can boga puap dina poe ieu urang teh ke ieu kanu ngoranya cik nu kolot mah kejung seserian sagala oh acan oh hayang ulah geus boga mah ulah nah sate oh yang serius nya murid inget baheula mah muridnya aduh ampun teh bikin surat cek itu teh ternyata teh love you lepetu biaya nama alhamdulillah najan nu kali ngerang oge matak mangpaatkeun waktu teh sagala rupa bodina non HP namanya manfaatkan waktu dadinya aya segala rupa nya ulah kana game budak teh ya jeung game kamari jeung aya game cacing aduh aing lieu naon cenah aya cacing beneran salariun ih geli cacing aya nu kitu tuluy we kieu nepi ka teu ngadenge di taku kolot oge bener teh palingakeun nya budak ya heueuh da wingnya lieur ayeuna boga budak biasana baheula mah pan kuduna makan jang atau neng mohon pak aya naon di piwarang teh belenyeng ayeuna mah jang lain nyampeurkeun ngomong kuruk naon atuh bener teh karasa teh ayeuna aya nu kitu sing horeng ti dieu mimitin teh katanya moanya pokona mah matak lain kunaon mangpaatkeun waktu rek budak rek kolot lamun nitah ge ka budak aing nitah ka budak bener salat ari mak kunaon mak nuju naon yuk lebar si pangeran lebar si anu lebar sinetron kadenya tuan muda si tuan muda weh hah urang mah pernah ngaliwat kieu oh nya ieu kitu wayana gunakeun waktu nu sabener-benerna supaya urang teu asup ka jalma-jalma anu rugi sabab secara teu langsung beureuna Allah teh nya pangeran urang sadaya sakabeh alam ngaharepkeun manusia teh supaya untung dina hirupna amin ya robbal imana kalahkah gitu usahaku usahana geus luhur poho kanu bogana jadi takabur beres teh bener teh oh bener nyante wow kade ieu mah kade da sok poho sedangkan takabur teh saur Imam Ghazali aya opat takabur ilallahi takabur illa rasuli takabur ilal ghairu takabur ilal ilmi anu kahiji mah meureunnan
teu ngaku kana hayana Allah ngarasa aing teh lahir teh meureunan teu ngaliwatan sasaha aing mah lahir ku sorangan we aing beunghar ku sorangan we kitu meureunan amit-amitnya urang mah nya urang mah ngakunya ngaku teh ngaku ayana Allah keun we sakit we heula penting mah eta wungkul aya anu ngaku ka Allah teu ngaku ka Rasulna aya urang memberen insyaallah nya matak di dieu karumpul oge tuh memperingati Maulid Nabi. Jadi keagungan Nabi teh ku urang teh kudu dicontoh meureun kitu nya. Sabab ieu lain manusia biasa. Kita mah manusia biasa. Ari ieu mah ya Allah ya. Luar biasa pokona mah. Nu dimuliakeun upang dimuliakeun ku Allah ternyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai urang mah pan nya tina tanu ngan aya nu kacampuran keciki huda beureunan. Lain ye we. Ieu mah meureunan ya Allah ni ieu deui jeung ieu deui. Kabayang teu heuda urang mah rumah satu. Tadi geus nya abi bade anu bade ngalakukan kahadean ngeusna kacampuran kudu kalaritu nya bener teh urang mah bener-bener ngakunya insyaallah sabab naon pan ieu mah dina sumpahna ge geus urang mah salaku Islam insyaallah nya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah jadi ngaku dibeuneur nu dua ieu mah ulah aya takabur karena takabur tengaku ayana Allah tengaku ayana Rasul urang mah kudu ngaku nya mudah-mudahan urang dipasihan naon sahabat sapautu naon hah sahabat saya sok cing tarik atuh da lain bobohongan sapaat gitu assalamualaikum gua juga menerken kurudung siga nama tara makenya nah beda aya nu osok aya nu henteu tong dibenerkeun atuh hei kaciri teu makena tara makena keun bae teh naon pun diajar we nah kabeh ge diajar urang mah nya terus nu kawatilu teh ilal ghairu antar sasama manusia urang sok paroho ninganya takabur aing paing panggeulisna aing pangkasepna bener teh aya teh aing pangbeungharna aing was ieu mah saha tah ni sia ai ti sia teh nyaho isia nu saha bener teh ya Allah ya Rabbi padahal aya urang geulis aya nu ngageulis aya nu ngageuliskeun urang nu goreng oge aya nu ngagorengan aya nu ngagorengan cenah keun bae jangnya cincirining budak merhatikeun bener tah ieu keun bae jadi ulah sieun urang pedah teu kasep urang sieun pedah urang teu geulis kade atuh contoh we teh urang kasep teh hah? Kumaha aya nu kasep aya nu henteu keun wae inna sa'yakum lasyata teu saenyana anjeun teh beda-beda bener hanto heueuh emu sarua kabeh saku kabayang teu lamun ngaran kabeh Udin lamun onangan riweuh Din pamikeun keun ieu onangan ka si Udin engke dihiburan teh ku si Udin sok tepikeun ka ojek si Udin kumaha itu si Udin nu mana ieu bener teu celeng-celeng teh da abi nu Odin mah hampura kolot teh sok jangan wae dusun teh kitu wae ka kolot teh
bibirnya masih seksi. Aduh aing. Jadi ulahnya kasasama oge ulah. Aya nu takabur gara-gara ilmu. Peda urang pang pinter mah urang pernah diajar di anu, pernah diajar di anu, nepi ka teu nganggap eta ka manusia. Kadang-kadang dengan aya naon budak disakolakeun ku kolotna. Nya, budak disakolakeun ku kolotna nepi ka naon? Kolotna mah bukan ngajong galeng. Ngajong kebon jualan sagala rupa. Geus jadi eta budak. Lamun aya naon teh jangan atuh jangan anu kitu menta anu cek mama mending keneh kieu we eta budak nepi ka santai ngomongna pernah teu ngadengkeun lah ulot mah nyaho naon kitu bari jeung nyentak aya teh kitu aya teu di dieu pantesan ini